Sadayana ngalajukan itu tuju beda kalau disejak. Alangkah baiknya ulang saraya mengembangkan salawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon gitu Ustaz, maka kudu ngaos salawat heula. Sabab aya dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna 'abdan jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya wa lam takun fiha as-salatu alayya ruddat alaihi hasanatuhu lam tuqbal." Nu hartosna law anna 'abdan, lamun dikira-kira-kira hiji hamba jaa yaumal qiyamati dongkap dina poe kiamah bihasanati ahli dunya, nyandak pirang-pirang kasayan ahli dunia bari kuseur, wajib dipigawe sunnah kalampah, puasa wajib puasa sunnah, perasti salat wajib salat sunnah, sadayana dilaksanakeun, munggah hajina tiap tahun, umrohna tiap bulan, salat duha salat tahajud dilaksanakeun, tapi walam takun biha as-salatu alayya, dina eta kasayang teu aya ngaos salawat ka kami saur Kanjeng Rasul, lam tuqbal, maka moal ditampi alaihi ka eta si jalma hasanatuhu, pirang-pirang kasayangan eta si jalma, ruddat sareng ditolak eta amal kasayang ku Allah Subhanahu wa taala. Siap ngaos salawat? Para bapak-bapak siap ngaos salawat? Ibu-ibu siap ngaos salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Sarang Maulaya salli wa sallim daiman